Allah ngijabah malen ku matina sugan kalau teh arek dibere kami teh doa anu mati henteu doa mah diijabah teh kulantaran Allah ridho tah nu paling abot teh istiqomah jalmi nu istiqomah dina ibadah naon wae rupina ibadah itu bakal aya asar naon tapak dina hate ngarobih kana panyakit hate jadi tenang we hate Pak hate limana tos tenang lisanna ge kabingbing ku Allah teh socana kabingbing pandanganna kabingbing kumari tos istiqomah teh ya jamin istiqomah mah hatena teh dibimbing ku si Allah gitu dah anu teh istiqomah kumaha ayeuna hideung ayeuna teh hideung angger we kalakona terobah ngomongkeun batur angger ayeuna batur angger teh perubahan margi amal ibadahna can istiqomah amal ibadah nu teu acan istiqomah mah teu aya asar kana manehna namanya orang tara saur ulama saur Kanjeng Rasul Abdul amal adwamuha wa in qalla pangsena amal teh dawamna sok sanaos sakedik kada ieu patokan urang mah jamin wahengker nya nu penting dawame heula ayeuna mah ulah hayang seueur pan urang ibadah teh da ku nafsu urang mah hayang taraweh 20 30 eureun we harita keneh kitu nya hayang maca Quran 12 juz eureun harita keneh kintenkeun urang teh mampu henteu kitu kan mun kira-kira urang mampu mangga lamun can mampu urang mah karek diajar ieu we heula di mana parantos tiasa tingkatkeun model tuang nya sok tuang lamun urang tuang raos nambah tara teu nambah ijing jengkol miraos nya datarado tuang jeung jengkol mah komo di kota mah ngere jeung daging sumping we di kampung nagalem apa giring tuang jeung raos giring-giringan sareng naon tuang teh teu pira jeung asin jeung jengkol nyobi di teu ni raos jeung jengkol tuang teh mun karaos nikmatna tuang pasti mah eureun aya keneh sanguna aya sok atuh tamih deui naon sabari tamih deui nikmat lamun teu nikmat mah eureun tos cekap tos wareg padahal teu wareg teu geunah tos wareg teu waktu raos sambil lamun raos tamih deui da ibadah kayak gitu lamun urang tos istiqomah dua we heula 2 rakaat teh heula maos Quran 5 ayat teh heula karasa ngeunahna geuningan ngeunah maca Quran teh tambahan deui 10 ayat gitu bertahap ulah disakaliguskeun aya pantangan lamun bisi nu lamun disakaliguskeun eureun mata